Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu urang lajengkeun cariosan urang. Ayeuna urang cobi cumarios ngeunaan udurna salat, Ibu. Ari salat aya udurna, anu dimaksud teh gitu. Anu dimaksud teh dina mangsa urang henteu salat karena sababaraha alasan ieu maka teu doraka tapi tetap kedah dikodoan gitu Ibu maksudna teh. Ari parentah salat jelas dina Al-Qur'an hukumna inna sholata kanat alal mu'mina kitabam mauquta. Hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Hukumna wajib dina sagala kondisi, dina sagala waktos, sagala kaayaan anu ditangtoskeun gitu. Maka teu aya alasan urang pikeun ngantunkeun salat. Saking ku wajibna salat sareng ageungna dosa anu ninggalkeun salat tanpa aya udur, nepikeun ka jalmi model kitu ku agama disagolongkeun sareng hewan-hewan anu teu dimulyakeun ku syara teh Bu. Jadi agama teh memandang kana sababaraha jenis makhluk anu henteu dimulyakeun ku agama. Nu dimaksud teu dimulyakeun ku agama teh contona kieu Bu. Upami aya cai sakedik, ieu cai teh mending diangge wudu atawa mending dipasihkeun ka jalma anu tara salat anu kahausan. Maka cek pandangan syariat, cek pandangan agama, kajenting cai nu sakedik teh dianggo wudu. Antepkeun jalmi anu tara salat bari dihajama cenah kahausan gitu. Tapi sabada di penta tobat, maksudna teh sabada diingetan. Gitu. Cenah daek salat deui. Ari udurna salat, maksud udur teh urang bila mana ngantunkeun salat karena sababaraha hal ieu maka direken henteu dosa, tapi tetap kedah dikodoan. Gitu. Dan nu henteu aya kodo mah Ibu kang istri wungkul santosna head eta teu aya kodo salat. Gitu. Da sadayana ge salian teh eta tetep kedah dikodoan. Naon wae udurna salat teh anu kahiji adarus sholati isnani an-naumu hiji ku pedah kulem. Pedah kulem. Manu dimaksud kulem nyata kulem anu nutupan sareng ngaleuwihan kana waktos-waktos salat anu aya. Bari henteu ngahaja di kitu. Lamun dipraktekeun dina kanyataanna ibaratna urang kulem jam 11 gitu Bu. Pan masih kena rada tebih kaya tangna kana lohor gitu. Urang teh saking ku tunduhna, saking ku capena tos barang dambal gegelehan gitu. Bahkan dina kursi Perem jam 11 ari nyaring-nyaring tabuh 4 asar tos asar. Kantos gitu. Saumpamina kajantenan gitu. Gitu. Saumpamina terjadi gitu, maka salat lohor Ibu pan teu kalaksanakeun, maka teu direken dosa, ngan tetep kedah dikodoan. Gitu. Partarosanana mana heula nu dilaksanakeun? Apakah kodo heula, apakah salat asar heula? Tadi teh nya, apakah kodo heula, apakah salat asar heula? Maka jumhur para ulama netepkeun upami masih keneh waktu nyesa waktu salat anu ngagaduhan waktos teh panjang keneh, contohna asar teh nyaringna jam 4. Tah berarti habisna waktu asar teh panjang keneh, maka urang bayar heula hutang urang naon salat lohor teh anu tadi. Tapi upami waktosna sempit ya sababaraha menit deui ge tareh magrib mana heula maka urang laksanakeun anu ngagaduhan waktos heula
supaya henteu terjadi hutang dua kali gitu. Laksanakeun heula asar. Asar heula upami tos mepet ka magrib gitu. Saumpamina lega keneh asarna maka laksanakeun bayar hutang heula lohor heula upami panjang keneh waktosna gitu. Ibarat orang gaduh hutang gitu. Jadi ulah diengke-engke hutang teh. Itu nomina ieu teh. Tah, ieu kana masalah kulam. Kulamna teh henteu dihaja. Sanajan kulamna henteu nyaring-nyaring ti tabuh 11 dugikeun ka tadi tabuh 4 teh ya. Tapi lamun aya unsur kesengajaan di dinya ngahajakeun gitu. Manehanana teh. Maksud ngahajakeun teh aja we rek kulam jadi henteu karena bade henteu karena tunduk atawa karena naon gitu. Tapi mau ngahajakeun bahkan lamun boga niat rek nyaring ke magrib misalkan. Eta mah jelas-jelas dianggap dosa gitu. Tapi cenah kumaha upami kieu kulam tabu 11. Tapi pas lohor teh aya hawar-hawar nu adan teh gitu. Panonna meletet. Gitu. Tapi tunduk keneh dipeureumkeun deui. Nyaring-nyaring tabu opat teh. Tanu kitu mah dosa. Anu mungkin terjadi teh biasana salat maghrib ka isya. Margi waktosna caket pan. Pisan tos capek barang damel gitu. Gegelehean gitu. Tos ti padamelan teh acan kacai-kacai acan. Gitu. Misalkeunna di kos-kosan atau napi di kontrakan nyalira dari di bumi mah nya sareng kulawargi asa piraku gitu. Tah kajantenan gitu. Maghrib sareng isya magrib lah utamina henteu kalaksanakeun da saep manten nyaring-nyaring teh tabuh 8 wengi misalkeun. Eta nu mungkin caket kajantenan sapertoskeun kitu. Maka tadi teh teknisna mah dibayar gitu. Tapi upami nyaringna tabuh 8 ka waktu isya panjang keneh gitu kan. Ieu berarti magrib heula nu dilaksanakeunna mah. Eta teh gitu. Magrib. Kulem. Ari kulem ieu teh salah satu bentuk salah satu tipe leungitna akal gitu nya. Leungitna akal. Gitu. Kumaha upami leungit akal ku cara anu sanes. Pan leungit akal teh tiasa ku sakalor nya. Tiasa ku nandi ku pingsan. Tiasa deui ku gelo gitu nya, ku majnun. Ku gelo leungit akal gelo. Gitu. Maka kumaha saumpamina leungit akalna teh ku cara anu salian ti kulem. Kajantenanna kitu. Apakah manehanana wajib qada apakah henteu. Maka keur jalmi-jalmi anu teu leungit akal maka henteu wajib ngadoan gitu. Bilih gitunya jalmi teh leungit akal sementara leungit akalna tadi teh jam 11 gitu nepikeun ka jam 4 teh gelo gitu. Tabu 4 waras deui. Saumpamina ya. Gitu. Jadi teu pupuguh teu dihaja-haja gitu leungit akalna teh gitu. Teu dihaja-haja. Maka jalpikeun jalmi anu memang leungit akalna murni gitu, maka eta henteu wajib. Dan margina da jalmi anu leungit akal mah leungit akal anu murni gitu. Eta mah kan diangkat Bu kawajiban teh ti tilu jalmi. Nyata jalmi anu leungit akal sehingga manehanana waras. Teras ti budak leutik nepikeun ka dewasa. Ti jalma anu kulem nepikeun ka jalma anu aya nu hilap nepikeun ka ingat gitu. Aya hadisna teh nu dina seueur lah nu ngadugikeun keterangan eta.
Nah cenah ari kulem benten tah kitu. Ari kulem mah sanajan leungit akal tapi saanyana para ulama netepkeun ari leungitna akal ku cara kulem mah saanyana henteu leungit. Si akal teh cenangan katutupan. Jadi leungit akalna teh alit gitu. Leungit akalna teh sanes leungit cenangan pedah si akal teh katutupan. Da jalmi anu kulem mah cenah sabenerna henteu leungit akal. Eta nu ngabentenkeun atuh. Gitu. Terus kumaha atuh upami pingsan. Nah, upami pingsan maka eta urang tingkal ditimbang-timbang lebetna kana leungit akal eta napi kanu henteu. Kinten-kinten ibu eta pingsan lebetna ka mana eta? Cakatna kanu mana? Cakatna kanu ieu leungit akal kadinya atau nabi kana kulem. Gitu. Tunamina pingsan. Upami leungit upami pikeun jalmi anu pingsan ieu kudah ditangtoskeun heula leungit akalna nya gitu. Apakah leungit akalna teh caket-caket kana leungit akalnya gelo gitu atanapi sami sapertikeun kulem gitu. Upami memang kalebetkeun leungit akal gitu maka berarti henteu wajib manehanana salat gitu. Tapi sababaraha pendapat nguningakeun ari pingsan mah cenah caketna teh kana kulem gitu. Sabab akalna mah henteu leungit cenah kitu teh Bu. Tapi ditutupan teh akalna teh cenah kitu kana katutupan. Gitu. Tambih-tambih upami ditaliti nu namina pingsan teh saanyana mah henteu ngaganggu kana akal secara akal ruhani gitu. Tapi eta teh karena cenah gitu nya aya suplai udara anu kirang kana otak cenah gitu. Jadi secara fisik, secara dohir eta sederhana gitu. Jadi nu namina otak kurang kasuplai ku oksigen sehingga terjadi we cenah pingsan. Tamama upami ngarujukna kadinya berarti eta teh pingsan cakatna teh kana kulem. Upami kulem berarti tadi hukumna jalmi anu pingsan kedah ngadoan kana salatna gitu. Pingsan mah gitu. Tambih deui ditambihan adusan heula teh. Sunah hukumna sunah ari adus mah. Ieu jalmi anu gugah pingsan, jalmi anu anyar waras eta teh disunahkeun pikeun adus sabada waras adus sabada gelo adus sabada pingsan aya pasunahan leungit akal teh ayeuna urang tuntasin hanu ieu udurna salat nu kahiji kulem anu kadua nisyan kadua hilap ibunya jalmi anu hilap nepikeun ka hilap salat hilapnya sama sekali ditabuh 11 teh teu inget sama sekali gitu. Misalkeun nyaba ka patempatan ka gunung ka leuweung anu di dinya teu aya anu ngageuing-geuing maksudna teh teu aya suara adzan gitu teu kajangkau ka dinya. Maka upami memang leres-leres hilap maka hilap eta matak ngagugurkeun kana dosana jadi henteu doraka. Eta teh Ibu hilap teh misalkeunana atanapi kasibukeun ku perkara anu dianggap menang cek agama dianggap pantes misalkeunana naon nya ku pada melan sadi dinten gitu ku pada melan sadi dinten ku pada melan cari nafkah biasa gitu maka teu naon benten halna upami kahilapkeun teh karena katungkul ku perkara-perkara nu sifatna kaheureuyan. Contona upami anteng teuing main catur
main catur we nepikeun ka teu inget kana salat teu ngadenge kana adzan lohor teu ngadangu kana adzan asar saumpamina kitu. Ingat-ingat teh tos tabuh opat gitu. Maka upami ngayeuna naon hilapna ku pedah katungkul ku perkara anu dimenangkeun ku agama, maka eta direkan henteu doraka. Tapi lamun manehanana katungkul ku pedah perkara-perkara nu sifatna kaheureuyan komo dosa mah gitu, maka nu kitu direkan dosa. Tapi bade anu dosa anu teu dosa teh ya tetep kedah sami-sami ngodoan kana salatna. Jadi nu namina salat anu tos dikantunkeun tanpa aya udur teh ya eta teh wajib hukumna ibu dikodoan. Nepikeun ka irah wae oge. Nu kapungkur, muhun nu kapungkur oge teh. Urang mah alhamdulillah panginten nyabunya ti kapungkur salat ngeureuyeuh ti baleg. Jadi kan orang teh ti usia baleg teh parantos wajib salat. Aya kasus jalmi anu tara salat mang puluh-puluh tahun. Da puguh resep kana agamana teh resep ka pangaosan, kabuka hidayahna teh ka dieunakeun. Beda we geus labuh tina mobil. Ingat kana hidayah. Tobat ya gitu. Jika dina sinetron. Makaning salat mang puluh-puluh tahun sakeunana gitu. Ibu ti masa baleg nepikeun ka iraha manehanana meunang hidayah eta teh tetep aya tuntutan ibu pikeun salat. Pikeun salat tetep kudu dikodoan. Atau kumaha ngodoanana? Nya urang ibarat urang bade mayar hutang we. Mun perlu dihitung nya hitung we urang sabaraha taun. Sanajan kena moal persis sami tapi nu penting urang aya taksiran gitu. Sabaraha tahun beureun dibagi beureun tahun teh sabaraha ratus hari. Terus dikalikeun kana 5 waktos. Terus dicicil. Gitu. Malihan dina salah sawios pendapat para ulama pikeun manehanana anu sapertoskeun kitu mah cenah. Justru mending keneh ngodoan salat we. Keuna salat sunah anu aya mah ulah waka kajenting dianggap ku eta. Ngodo gitu. Ngan aya deui para ulama anu naon masih handai masukan gitu. Cenah da salat sunah oge diperlukeun pikeun ngadamelan namalan kana kakirangan-kakirangan. Sehingga mun tiasa mah manehanana ngahuskeun tina waktu sadintenna teh salianti nempelkeun dina waktu salat ge ngahajakeun kitu. Ngodoan salat ngaluangkeun waktu sadinten teh sabaraha jam gitu, 1 jam 2 jam. Terus we kitu mayaran salat. Sambil dikeureueuh oge gitu salat sunahna. Sabab salat sunah eta teh matak nambalan kana anu bolong, matak nambalan kana kakurangan-kakurangan dina pelaksanaan salat wajib urang. Jadi batur duha manehna ngodoan. Batur salat tahajud manehna ngodoan salat. Malihan batur taraweh manehanana ngodoan salat. Nagabung. Aya nu kitu aya gitu nu ngalaksanakeun kitu aya. Nya mangga we intina mah kondisikeun urang teh keur mayar hutang we kitu ibu intina mah. Da kala kumaha kita teh hutang. Kondisikeun urang mayar hutang, berenang urang iraha ye beribarat urang bade mayar hutang gitu. Bade dicicil heula sakieu heula nya mangga, isukan mah bade sakieu, bulan hareup mah sakieu, bulan hareup sakieu mangga. Ibarat urang mayar hutang we ka Allah Subhanahu wa taala. Dinten ayeuna mah rek sabaraha kali salat heula, sok. Dinten ayeuna sabaraha kali salat, sok bayarkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu we. Ini seperti urang bayar hutang we. Nah, ya kasawuran para ulama-ulama nu kasawarna teh madhab Syafi'i teh ya. Anu memang henteu ngagugurkeun kana kewajiban salat anu kapungkur henteu dilaksanakeun tetep kedah dibayar. Kedah dibayar teh. Gitu. Pelaksanaanna nya mangga diatur gitu.
sabab nu namina ngodoan salat ieu henteu nunggu kedah ditempelkeun kana waktu-waktu salat anu aya. Contohna kumaha urang tinggalin salat isya jeung salat subuh nyaring-nyaring teh tabuh 7 tabuh 8 tah rek ngodoan salat isya salat subuh teh henteu ngantosan kede isya sareng subuh ditambahan jadi 2 kali henteu gitu. Tapi ngodoan salat teh harita urang emut harita kedah dibayar di kodoan. Jadi henteu kakantun salat subuh salat isya sareng salat subuh nyaring-nyaring tabuh 8 harita tabuh 8 langsung wajib ngan pedah niatna niat ngodoan. Bahkan upami ngodoan salat masanajan dina waktos-waktos anu diharamkeun salat tiasa ira kitu waktos-waktos anu diharamkeun salat waktu dina sabada subuh pan teu aya salat sunahnya atawa dina sabada ieu dina waktos panon poe nuju bijil sareng panon poe bade suruh sababaraha waktu sata acan maghrib gitu sababaraha waktu sata acan panon poe nuju ieu lah nuju naik gitu nuju bijil gitu pan teu meunang salat tapi lamun ngodoan mah tiasa bahkan kedah we harita namina ngodoan salat eta teh nu namina salat mah sifatna bikeun ka bujeng-bujeng jalmi anu jag-jag punya jalmi anu tos teu walak haya salat wajib tetap. Jadi satungtung masih eling maka kewajiban salat masih keneh berlaku dan pelaksanaanana disesuaikan sareng kadar kemampuanana. Henteu mampu ngadag maka tiasa calik teu tiasa calik maka nyangigir tetiasa nyangigir sok nangkarak tetiasa nangkarak isyarah we atuh kunaon ku soca ku bibir ku soca gitu tetiasa ku soca ku hate tetiasa ku hate disolatkeun barang-barang ka urang maot ya dimulai patarosan ibu sok ninggal tata cara salat cali kumaha. Dina hadis memang henteu dimutlakeun ya Bu. Dimutlakeun bahasana gitu nya. Henteu ditangtoskeun tata cara calikna kudu kumaha. Margi di sababaraha masjid utamina mah di masjid di Timur Tengah sok aya masjid-masjid anu nyayogikeun kursi-kursi. Pikeun jalmi-jalmi anu salatna bari ngadeg. Bari calih teu kiat ngadeg gitu. Tanu tapi kieu upami urang bari ngangge kursi biasana teh hanes biasana upami memang henteu mampu pikeun ngadeg gitu pikeun sujud ruku. Jadi anu asalna mah anu kapendak katerangan nu awal ku abdi ieu tata cara calikna teh dina waktos ieu salat bari calik teh maka posisi calikna teh sapertikeun urang atahiyat duduk iftiros. Jadi sanajan ci jalmina teu tiasa calik, saumpamina masih keneh tiasa ruku, maka ruku, sujud. Rukuna berarti kitu tah meusan gitu. Jadi tah tuh calikna kieu gitu Bu. Sapertikeun urang tahiyat gitu tah. Ieu pan bari calik teh. Urang teu tiasa ngadeg teh maka kieu heula urang teh. Calikna teh. Gitu. Berarti sanajan orang tiasa bari calik ruku sareng sujud upami tiasa tetap orang kedah ruku sareng sujud upami tiasa gitu. Jadi rukuna gitu sujudna gitu. Tah upami dina kursi justru upami orang ruku sareng sujud bakal langkung abot. Terus punya kan orang teh salat berdiri tetiasa berdiri bari calik sanajan bari calik urang masih keneh dipardukeun pikeun ruku sujud upami urang tiasa tah ayeuna posisi calik dina kursi sareng posisi calik kieu anu langkung ngagampilkeun kana sujud anu mana Bu calik kieu nya gitu berarti
Abdul keneh lamun bade calik salatna calikna bari kieu upami orang tiasa keneh sujud kadang kali sok aya upami ninggal cobi dina naon dina nya tayangan-tayangan dina salat di Timur Tengah di masjid-masjid agung lah gitu sok aya anu salatna teh dina kursi gitu tah rukuna gitu sujudna teh tungkulna lada jero calikna dina kursi anehna gitu tanu jadi amutan abdi justru anu langkung caket urang kana sujud mah calikna kieu gitu geus Bu. Jadi sok aya sebagian jalmi anu salatna teh kitu dina kursi gitu. Ada aya anu awalna keneh mah rada ngadeg gitu nya ngadeg gitu. Aya nu kitu. Aya nu langsung dina kursi. Pas ruku gitu. Pas sujud rada kitu gitu. Padahal biasana jalmi teu tiasa ngadeg teh sujud mah mampu keneh gitu. Jadi mending kana kumaha kieu posisina ruku kitu sujud kitu kajabi lamun sujud tos teu mampu maka tadi teh dina kursi teh ya rukuna kitu sujudna kitu tungkul atunapi bari calik ieu ge tiasa da suara beli mah mending keneh calik mah mending salat bari calik kitu saking pentingna salat tapi ka wajib gitu dina kaayaan kondisi kumaha wae oge gitu wajibna salat moe jelas kabina-bina lepat jalmi lamun ngahaja ngantunkeun salat tanpa aya alasan nu dua teh ya henteu hilap sareng henteu kulem teh luar teh eta direkan dosa sareng deui tetep bakal jadi hutang nepikeun ka irah wae oge bakal jadi hutang sementawis nu namina ibadah wajib teh eta teh lir ibarat urang mayar hutang ka Allah Subhanahu wa taala tina fasilitas kanikmatan kahirupan urang. Jadi umur urang teh ngecelok Bu ka Allah. Ngecelok ti Allah. Yuswa urang ngecelok ti Allah. Kanikmatan sehat ngecelok ti Allah. Kanikmatan keluarga ngecelok ti Allah Subhanahu wa taala. Kada dibayar tuh. Dibayarna ku naon? Da Allah mah teu butuhan artos, maka dibayarna teh ku ibadah urang. Paling henteu dibayarna teh ku ibadah anu wajib-wajibna. Ku salat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tah jadi upami salat ayeuna ngan saukur ngandelekeun salat anu wajib wungkul, jadi ibarat urang mayar hutang wungkul atuh mana kauntunganana. Mau ibu setiap orang salat teh jadikeun pemikiran eta teh. Ieu kuring ayeuna salat asar ya. Beres salat asar wungkul ya. Berarti karek mayar hutang wungkul atuh naon kauntunganana? Urang tambahan we atuh. Da salat asar mah teu aya ba'diyah. Urang tambahan we ku sujud syukur sugan gitu. Atawa ieu teh dalam salat wungkul mah ye moal aya untungna urang tambahan ku amalan anu sunnahna naon? Wiridan atuh sing hade wiridanana tilu-tilu ketea kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah minimal sakali, sabaraha we ka ditu nama gitu. Terus kudu asing rapih, ulah likum-likum gajleng teh. Allahumma angtas salam ya Allahumma lantas jalan teh. Gitu. Tas sing aya emutan gitu teh urang teh nya nya ieu teh. Lamun urang ngan saukur nu pardu wungkul atuh naon kauntunganana. Itu mun perlu keluar tidinya hayong nambahan keuntungan mon sedekah sugan mah gitu intina mah lamun ibadah ngandalkeun anu wajib eta teh ngan saukur ibarat urang mayar hutang ka Allah Subhanahu wa taala berejeung eta ge lamun dek diitung mah dibundang banding da moal kabayar teu saimbang sanajan nikmat ibadah urang saumur hidup dipake mayar hiji we sarupa kanikmatan nikmat paninggal we urang gitu da moal kabayar lamun teu ku rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi saenyana mah urang teh lamun teu ku rahmat Allah Subhanahu wa taala mah moal aya artina moal aya kabahagiaan moal aya kauntungan. Sehingga
Inna rahmatullahi wasi'at gitu. Rahmat Allah teh menyebar luas kasadayana. Bahkan dengan seukur ka jalema anu iman, ka jalema anu kafir anu musyrik ge keur di dunya kakeunaan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga ku rahmat Allah, neraka ku adilna Allah. Kanikmatan-kanikmatan engke di yaumil akhir di alam akhirat eta teh atas rahmat Allah, lain ladang tina ibadah urang. Sehingga orang teu tiasa tatagenan kana ibadah sareng ngarasa bangga ku peda ibadah anu dilaksanakeun. Tapi orang kedah tawadu teh ya. Urang kieu teh dumeh urang teh hamba Allah Subhanahu wa taala. Anu ngalaksanakeun teh atas dasar urang butuh gitu. Atas dasar urang sebagai hamba. Anu sabenerna mah saorang hamba henteu layak nagih gitu. Teu layak narget kudu kieu Gusti gitu. Tah kitu panginten para ibu sadayana. Di antawis samantawis